paduan suara. Maju. Ini ya. Ibu nggak sampai malam, harus sampai malam biar tapi Lola juga mau lihat. Harus lihat ya Bu ya. Harus lihat Bu, biar tahu talentanya itu. Belum ada deh kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dipihormat kusim kuring Bapak Camat, pamiai Bapak Camat, oke ka Bapak Lurah sareng jajaran anak, Ibu Lurahna, Ibu Lurahnya, perkenalkan abdi tireng-rengan Rampak Sekar, Iselatu RW 0 Getep. Bade ngiring Jabung Malabu, bade ngiring arahnya, ya teh mungkin apa? Mohon, ya teh iya da go fest apa ya teh? Iya teh dalam rangka naonnya ieu teh kayak dua apa mun ari apa sok hayang ngaremokeun ambu cari apa aya ieu teh dalam rangka pangintennya seueur kegiatan kahijina HJKB nya ulang tahun Bandung teh teras panginten peringatan Hari Proklamasi sareng Sumpah Pemuda dihijikeun mohon tak kumagi kitu mugi katampi ieu tireng-rengan Rampak Sekar Iselatu mugi katampi kalayan kabingan Heula Tadi perkenalkan heula. Oh, ieu teh sanes urang Sunda sadaya. Oh, gitu apa? Aya anu di Papua. Oh, mohon. Aya anu di Palembang, aya anu di Jawa. Tah para wargi panonton sadayana bahwa ieu teh aya kolaborasinya ibu-ibu. Ieu teh sanes orang Sunda hungkul oge aya di Papua. Mohon Babi pada diperkenalkan. Perkenalkan Bu. Kapayun. Mana? Kapayun. Selamat malam, perkenalkan nama saya Sophia dari Papua. Perkenalkan nama saya Cynthia dari Papua Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Buyus dari Kota Palembang. Tepangkeun nami kula Mut saking Jawi Jawa Tengah Solo. Bersatu jantan kesenian Sunda itu dipireus sanes ku orang Sunda hungkul, ternyata di daerah suku lain pun mencintai budaya Sunda. Maka kakawihan we kurang ieu. Ada yang ngayekeun naon lagunya. Ayeuna teh hoyong karatagan pahlawan heula panginten mangga nayaga siap atuh.
Sawios nih Ambu, ayeuna teh naon deui atuh atos kieu teh? Abah pan bete orang teh pangeling-eling para pahlawan teh para pejuang eta teh dihon cewang teh nya menghargai para pahlawan gitu. Tah ayeuna teh padilanjengkeun Abah kumargi mojang priangan di dieu teh nu garelis teh ieu teh nya meuni garelis maranis nya Abah wios abi tos ninina oge bae nya. Wios mohonnya wios we tos ninina oge mojang priangan we terasna. Mangga atuh dilajengkeun kana mojang priangannya para penonton. Tayangan, mojang priangan. Abah gaduh bebedek, kemarin teh gaduh, orang Cianjur. Halo kita pi geuningan Cianjur. Mau pantai abah teh asa Wijayanti. Di pantai ya teh Abah. Tah ayeuna teh hoyong. Oh, mengenang kembali. Penonton, si Abah yang mengenang kembali cenah. Tika pungkur gaduh bebede di Pantai Jayanti. Iya teh Jayanti. Oh, berarti orang teh orang ngalanglang ke Pantai Jayanti atunya. Mohon atuh. Penonton Pantai Jayanti. Lajengkeun. Sayaga Jayanti. Joget.
Abu, kayak heula Abu, abi teh meni host kieu capek. Gak ngitan doma. Meni lebih teuing ka Pantai Jayanti ka Cianjur. Da eta mah mengenang anu abah baheula. Oh gitu. Bebende abah orang Jayanti di ditu. Ari ayeuna naon deui masalah abah? Nama domba atuh. Domba saha? Domba abah? Cek taros ka penonton. Kita domba abah teh. Tadi cangsangnya domba abah teh matakna abah ulah dikencarkeun aya domba teh jadi lieur milarianana. Ayo we atuh urang pilarian ku sadayana penonton urang milarian domba abah yuk. Nah ya ga urang milarian domba. Aduh,
Tos kapendak. Jadi kumaha tuh mun domba abah tos kapendak teh? Tos kapendak mah orang Oh gitu. Penonton kumargi domba tos kapendak. Bade uing wae atuh abdi teh. Bade pamit ka sadayana, we capek ieu swanten bugi ka kieu. Bener domba abah. Kan tadi ngalanglang ke Pantai Jayanti, ka Cianjur, lebih. Tos ka Cianjur lulumpatan. Bener domba abah. Mun atuh ayeuna mah urang pungkas wae ku ieu urang uing wae mangga daya da urang uing.
Ya, luar biasa sekali tepuk tangan untuk paduan suara. Luar biasa. Aduh, cantik-cantik, gemes-gemes.